kasorotan sejen. Demonstrasi ngelawan legalitas RUU TNI kacau di sababaraha daerah. Karusuhan lumangsung nalika balarea maksa asup ka gedung DPR, tapi ka pangawasa kapaksa ngabubarkeun balarea. Masyarakat fungsi nyobian ngadorong pagar gedung DPR, tapi dibubarkan ku polisi anu terus ngadorong mundur nepi ka wewengkon Gelora Bung Karno. Mahasiswa henteu ngalakukeun perlawanan sarta langsung bubar. Samemehna mahasiswa jeung sababaraha unsur masyarakat ngayakeun aksi di jero gedung DPR pikeun nolak revisi Undang-Undang TNI anu disahkeun ku DPR dina Kemis beurang. Pak Dirman, negara kita, saudara-saudara. Pamirsa, dina lakus anu sami informasi ieu nutup rapat warta urang ayeuna. Mangapeuan sakabeh awak anu ditugaskeun, abdi Kailahir Nisa, hatur nuhun kana perhatosan sareng kabersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui.